Cek, motor itu kudu geus diganti. Geus goteng, geus rusak kitu. Pede we makena. Matakna cek, meuli motor anyar, urang ngira-ngira sorangan. Tigas si Haji atuh, boga motor anyar, halus, kaluaran anyar, gede. Haji ge pede, lamun make mah. Lamun motor kieu butut, gang beroning makena nempon age males. Kampurannya si Haji, hirup abi mah nya kumaha abi we. Kumaha abi nu ngatur, lain batur nu ngatur. Lamun Ceh Haji era nempo motor abi nu butut ieu, pan abi nu makena, lain Ceh Haji. Motor abi emang butut, tapi abi bisa dahar ngeunah, arek ibra, jalan-jalan, moal lieur sirah pikiran unggal bulan, keur cicilan. Karena prinsip abi Ceh Haji, abi boga barang, masih kene bisa digunakeun, keur naon meuli nu anyar, mending kene duitna sake heula keur nu lain. Karena abi meuli barang teh sesuai kebutuhan, lain sesuai gaya. Lamun urang bergaya duitna duit kontan, lain hasil ngahutang, karek bangga Ceh Haji. Tapi cek teboga kontan mah hiji ya kawas Ceh Haji. Motor butut dipapake keneh. Mending keneh motor butut 1 juta kenangan daripada motor alus 1 juta sabulan. Lieur Ceh Haji. Nice. Ya, hati-hati. Kebiasaan. Tiap ka dieu tara barang bawa. Tara barang bere kami toka. Angger ka dieu na teh. Mamawa wae leungeun kosong. Ulah pilih kasih mak, ulah ngabanding-bandingkeun anak. Lamun emak hayang dihargaan. Terkadang keluarga anu nyeun luka teh lain batur atau omongan tetangga, tapi omongan kolot urang sorangan. Ulah kaluwihan teuing ngabeda-bedakeun anak. Antara anak nu hiji jeung nu lain, antara minantu nu hiji jeung minantu nu lain, antara incu nu hiji jeung incu nu lain. Oke, minantu nu beunghar ku emak dipuji-puji, nu mineng barang bere ka emak teh ku emak disanjung-sanjung, nu mineng transfer duit ku emak dianggap perhatian. Tapi pas datang anak anu teu boga nanaon, anu bisana nulungan ku tanaga, nu hatena tulus selalu ku emak diabaikeun. Oke, datang anak nu hiji disambut ku emak bahagia. Tapi nu hiji deui datang, ku emak disambut ku tatapan nu sinis. Seolah-olah emak teresep manehna datang. Oke, incu nu hiji datang, ku emak ditangkep. Ku emak disayang-sayang, ku emak dibere duit keur jajan. Bahkan ku emak ditutungguan kedatangan anak. Tapi lamun incu nu hiji deui datang, emak ge meuni embung nempona. Katempo pisan mak, pilih kasihna emak. Sikap nu cigah kitu, engke lalaunan bisa nganyarikeun hate. Jeung bisa ngurangan rasa hormat anak-anak emak. Jeung lalaunan bisa mutuskeun keluarga urang. Jadi ulah pilih kasih mak. Jeung ulah ngabanding-bandingkeun anak nu hiji jeung anak nu lain. Minantu nu hiji jeung minantu nu lain. Karena urang teu pernah nyaho engke ka hareupna. Anak nu mana, minantu nu mana, jeung incu nu mana nu bakal jadi tempat emak berlabuh di saat emak kolot engke. Bisa wae mak anak minantu incu nu emak diremehkeun. Nu ku emak teu dibikaresep, nu bisa peduli ka emak. Di saat emak geus kolot, geus teu bisa nanaon. Nice.